geus mah di periksa teh. Entos tadi Kumaha cenah hasilna tah pemeriksaan teh cek bidan. positif cenah. Positif. Nya. Positif. Positif. Ya meureun geus nasib urang eta mah lah sabar we mah kitu. Nya entos kumaha deui atuh. Abah. Ke mana? Ke warung. Can ke warung. Adi heula atuh urangnya mampir. Rusuh. Ye, rusuh Teh, rusuh. Ya tuh. Rusuh, positif. Kudu dipake dia mah. Sararieun teh geus nyebar ka kampung. Wah, kemana? Bernaon andang? Wah, biasa ke ngopi, Masjid. pakai nadan. Heeh. Kadang lah tuh. Naon abah di masker? Siga tos nyemprot. Prokes bener, prokes. Oke. Nah, tuh si gatas nyemprot udah. Tos nyemprot pare abah teh. Sing tartib. Tartib. Ayo naon? Di lembur urang geus aya wabah, geus nepi. Heeh. Wabah naon? Nu zaman ayeuna. Coronanya. Heeh. Wah, Saha nu corona bah? Om positif. Oh, Om. nu bener cek saha. Di keneh urang liwat. Liwat ngeur ngomongkeun positif. Wah, kamari Terus genan. dipariksa di Apa puskesmas. ngomong nama? Ya kamari genan tas ngobrol jeung ieu. Gandeng positif. Wah, percaya lah. Iya ke warung nambah. Ya malahan mah kudu diuruskeun eta. Wabah atuh bebe Kudu di kandangan. karantina. Betul. Abah ini kandangan. Wabah karantina doh. Nah, murang mau nyimpang oge. Sieun. Gagah pasti tadi. Gak embe we di kandangan. Masker. Gade. Oh, Loh, ya lah di masker atuh kieu mah. Oh gak abah mah teh hiji. Oh, wah ieu mah jejena. Ketrek neangan heula. Lumrah si tadi pemajikan positif ke diantep. Bejakeun atuh ka Beja. Pak. Jig. Jih, Udah malah ke masjid. Umumkan bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah bener Randang. Ya Om positif. Jih, teuing da kamari mah kapan ngobrol jeung ieu. Tapi meureun bisi aya ieun duluna teh kota aya teh. Merenan kamari teh aya mobil mah. Ah, buat teuing atuh power kieu mah kudu di masker nya. Aya masker teh, masker tuh. Sieun aya kitu mah. Dipake tuh siang si ka warung. Bener. Dipake. Ya, Ah, pangmilarian nu seger-seger atuh Jung. naon atuh nu seger-seger mah? Atuh naon be? Ih, da anu seger mah atuh janda muda, anu seger mah. Hah? Janda muda. Janda muda. Betul, anu seger-seger Ih, mah. oh manehna mah kana janda we kana randa hayangna teh. Cing, edit ya. Edit Wah, sing monang ah. Ah, mi apa eta keur dicas ape? Heeh. Ah, yuk, mah. Dasar cek aing mah kana janda muda we hayu. Amit-amit teh aya nu kitu lalaki ge. Oh iya, motor pabalatak ieu jelema na kamarana. Aya. Ah, ini sinarian aya di dia. Aya be. Aya. Asa can lebaran Di katubihan mah lah. Ah, sok atuh. Ya. Heeh. Aya nu seger-seger teh. Orson. Oh, so naon lah. Rak masa botol. Sabotol ada. Seberapa nih? Ya, 10.000. Nah, nyampe nya. Non, ya. Nuhun. Nah. Ya, Kang Ana. Ayo siap. Ya. Adik eta. Duitna. Bisi eta. Sieun. Sudah nu atuhan pisan ya. Heeh. Adik ah. Ayo. Urang mah teu ngarti sama sakali teu hehewotannya sagala. Sudah nu bungaheun. Heeh. Lain, ya asa heran gitu nya ujung ka warung. Kang Andang diajak sesalaman kalah ngajauhan. Ka warung gitu kene. Aya naon mah heran gitu. Lah, tetep teuing lah.
Assalamualaikum. Salam. Ayah ya? Aya ya tah, beneran. Aya Asik. foto deui tah ge cenah si tukang warung teh. Asik. Ieu mah seger pisan heueuh tah anu kieu. Kieu mah Naon? beta kan ka warung heuh. Nya. Aya teh. Nya, Asa heran kita jelema kabeh jeung anu keuheulun. sasaha ka ayah? Heueuh ka aya. Kang Anang diajak ke sarung kalah jauhan. Tukang warung kalah murengket. Aneh bubu. Tinggal enaon ieu. Kunaonnya? Ih, bubu. Teu apa jeung anu kareuheulun padahal kakar anyar lebaran. Ulah sok usudon ah. Meureunnan Ai siga kapan kenyataan anak kitu ka urang kumaha tuh suudon kumaha. gan we antep lah ieu non teh meureunnan kitu we. Kapan ai kituna mah tuh kumaha nya. Jadi bingung nih aya mah. Geus we nu penting mah urang mah teu boga kasalahan naon ieu ka maranehna. Namanya eta sih. Ayeuna mah keun we. Aya lah karep teuing kumaha maranehna rek keuheun rek kumaha lah. Karep teuing geus keun we gitu. Heeh lah ayeuna mah keun we lah. Kemana wae? Iya pancen silaturahmi. Kemana? Ka Mang Gustedi. Ulah tinggal di itu. Ulah tinggal di itu. Nah, aku naon? Sieun. Omna positif. Positif naon? Positif. Mu ayeuna ning penyakit ayeuna. Coronanya. Heeh. Aduh. Nu bener eta. Iya make masker tadi ka warung. Pakai masker, pakai masker. Cek saha eta? Cek si Abah tadinya Abi. Heeh, si Abah ka masjid. Jih. Si Abah teh. Tadi dia pisan liwat. Paur masker hasil. Mantap ulah teuing ka ditu. Ulah Ulah teuing. teuing. Ulah teuing mending ngopi we. Ah, heula tuh. Ieu mah sieun nya dis aing sikat tularan. Ih, nyawa sih ulah geus sieun. Duh, kudu rada hati-hati. Udun. Kurang masuk oh ya, ngerti kurang mah. Tadi kan ke warungnya. Tadi. Heeh. Karena itu corona tapi jangan hewetan. Itu hubungan. We. Kemana? Hah? Kemana? Rek ulin ka Mang Tedi. Naon? Rek silaturahmi batur mah. Silaturahmi. Heeh. Ulah teuing. Ulah tinggal ditu anggot teuing. Nah, aja mah rek silaturahmi di cacaram ka dina teuing. Positif cenah ge. Apanya? Apa lah maneh yo. Urang oge tadi na eka ditu. Dicarang. Dicaram tadi dicek si Abah cenah si positif naon. Mau ayeuna penyakit mau ayeuna geuning. Corona. Heeh. Atuh meureun itu nana ge di Karang Taruna meureun. Karantina. Oh. Tuh nya aing jadi salah. Iya, sebenarnya orang dituna di Karang Taruna. Karantina heuh. Isolasi biasa ento. Encan. Acan. Sakarege terus di puskesmas cenah. Terus si Abah positif cenah. Si Abah ka masjid tadi. Heeh. Tapi kan jiga nu atohnya tadi Tapi dinya. heheotan. Nah, tas ulin teh mana bahaya tuh nya. Siga nama aya dulu nanti kota. Daya mobil tadi. Siga nama. Heeh. Kudu di talian ulah berkeliaran mah kitu mah kuduna duh tuna. Di kemana heuh kalian? Ulah. Kurang bong kitu. Coba ayeuna teh mah masker deui. Yang geus cing paneker heula ya. Heueuh. Iya, anu bener aja informasinya ti saha anu benerna. Di si Abah kurang genan tadi eka ditu ulah cenah. Ulah percaya teuing ka jamaah kitu si Nya Abah. jamaah ka masjid si Abahna teh nya jamaah ka eta masjid ngebohong liwat cenah. Terus di puskesmas. Mang tadi nana teh. Heeh. Oh. Bener ieu mah. Mata Jadi Ya, tapi nya kumaha? tadi teh kehartina teh ning ka warung. Heheotan, siga nu atoh, apa cenah positif cek si Abah. sugan gelo atuh jamaah kitu. Buku positif kalah heotannya. Jika nu atoh menang penyakit. Wah, aya jam model kitu. Ieu solosina kudu kumaha ieu ye? Da ulah diantep nu kitu mah. Diwal teh di karantina. Karantina diusulkeun. Heuh, namun ka Karang Taruna da salah eta mah. Atuh eta mah organisasi Karang Taruna.